Belum japuh jeung sambal goang beureum dituluykeun ka kebon ngalas suluh. Memeh ka kebon teh biasa we besti di dapur heula. Caritana teh istirahat gawe ayeuna mah barbekyuan lauk japuh dina luhur kompor. Geheng kieu geuninganan bakatku di barangseng seudeuh. Dituluykeun nyambel heula goang besti biasana belum japuh mah ngeunahna jeung sambal goang. Belum japuh mah anu paling mantap jeung sambal hejo tapi da kulantaran sambal hejona eueuh jadi we ku sambal beureum. Dicokot piringna dibukakeun pancina dituluykeun siukeun impor kana piring bodas si sanguna teh. Lamun misalna si sanguna geus dicokot mah tuluy cokot lalabna, sambelna, laukna hayu urang buat biasana teh nanah mah sapiring teh 2 aneun. Ku ngirit tapi emang geus kabiasaan. Bismillah Allahumma barik lana hayu besti urang ngahuap heula. Lelkeun terongna kana sambal uwek-uwek jeung sangu huapkeun. Singkat carita isi piring geus kosong molongpong ayeuna mah urang benahan. Untung we teu sagala diturunkeun jadi we teu riweuh teuing. Lantaran dina wastafel aya gerohaneun jadi teh nanah mah ngumbah leungeun hungkul. Dituluykeun we nyieun MBG endog heula ajang budak galing 2. Biasa budak galing 2 mah tara jauh tina endog we unggal poe teh tika geus kat kieu. Kapanggih isuk endog, kapanggih beurang endog, kapanggih peuting ge endog keneh wae. Bari jeung geus asal leuneng ngolah ke endog tapi da kumaha deui ajang budak galing 2 ieu. Biasana mah si endogna teh dikecapan ayeuna mah beuseunneun meureun. Beres ngahuapan langsung dipotong heula pondina soalna geus ngahalangan panon. Di hese si budak galing ieu mah dipotong pondina teh besti teu daekeun cicing. Geus dirayu ku lanceukna anger keneh geus digandong anger keneh geus baelah antepan ayeuna mah urang tuluykeun we ka kebon. Naon cenah teh nanah ka kebon hayu we tuturkeun ayeuna mah. Mun ka kebon kieu teh jadi asa-asa kumaha kitu nya besti mapai jalan satapak. Rencanana teh ayeuna teh nanah arek nyusul amih anu keur ngalas suluh. Biasa amih mah lamun misalna istirahat gawe teh lain cicing ieu kalkah kaleuweung neangan suluh ajang haus. Heueuh paribasa ari kolot mah lamun misalna dina paraseun eueuh suluhan teh asa tiiseun. Ari teh nanah mah kieu we lajag-lejeg teh pararuguh nempokeun da ararat teh latuh geus kureung. Teu nempokeun doang si besti bari nuduh-nuduh make curug heunteu bari nyontohan. Lamun misalna nu make baju abu nu nyeklan HP mah heueuh we ngoprek HP anteng kana HP. Pada bosan nempokeun ayeuna mah hayu baturan teh nanah urang ngaprak ka belah handap. Kan ieu teh rungkad moalnya sieun rungkad ke ngagurugan. Urang pindah we ka belah handap sugan we di belah handap pageunahan. Besti lamun misalna kaleuweung teh sok geunaheun sagala we ditaekan. Poho kana umur poho geus boga buntut tilu. Ulah loba ting ulin ayeuna mah hayu urang turun deui ka belah handapna sugan we di belah handap ieu mah loba suluhna. Ulah tamah cicing teuing ulah tamah ngahuhuleng teuing. Tapi da anger we geuninganan lamun geus ka kebon teh sagala ditaekan. Rasa masih keneh budak SD padahal mah geus jebrok geus boga buntut tilu. Cenah teteh hayu bantuan ieu narik suluh hayu gaskeun dibantuan ditarik sakuat tenaga pokona mah. Untung ieu teh si suluhna teh garing. Coba lamun misalna baseuh moal kaduga tuh da besti lamun misalna ieu si suluh baseuh. Anu garing ge geus adu alah ieu komodi anu baseuh. Diana teh ngajojongkeng we di tengah leuweung. Hayu atuh beres suprot yang teh nanah ame tereh nepi ieu teh. Adu alah ieu karak nanjak saeutik ge mending geus kat eungap besti. Kaup mangi tangkal ngaroyong. Hantem awak capek ge ditaekan we. Jigana teh geus we